ashadaka min qabli an yastashhidaka. Ngajeng deui kana hikmah nu lain ashadaka Allah teh ngamusyahadahkeun ka hiji jalma min qabli an yastashhidaka di saat jelma kan waktuna musyahadah. Dan seseorang ku Allah dimusyahadahkeun min qabli an yastashhidaka di saat belum waktu itu seseorang itu musyahadah ke Allah. Cuma itu namun gitu panatokot mangka nyata bukti di ilahiyatihid dawahir kalawan sesuatu anu dohir tetep nak kapangeranan dina sesuatu anu dohir watahak kokot yang pasti di ahadiyatihil qulub kalawan katunggalanana maha esa na Allah al-qulub was-sarair dina posisi hati jeung rahasia. Jadi ini posisi awam tunana mau akan taroki nu kieu mah anu tajalli teh tadalli ti luhur ka hanap jelema teh can mestina kudu musyahadah teh jelema teh masih jauh gitu teu layak kudu musyahadah dengan segala posisi di segi dina pengetahuan atau pengalaman. Man Allah ngeresakeun ka eta jelema teh langsung musyahadah. Panatokot bi ilahiyatihid dawahir sehingga nyatana ari anu taroki mah ninggali benda napa kurang benda teh timbul ka pangerananana. Oh Allah teh bener aya nanti taroki mah kitu. Urang ningali langit mikiran langit sahananya langit irahanyeun langit kok bisa kitu timbul weh moal aya langit lamun eueuh nyieun berarti aya Allah teh ku ningali jada melanana. Ari anu ti luhur ka handap mah jujugan aduh gitu bi ilahiyatihid dawahir ku sabab geus langsung nempo Allah tah tina sabab musyahadah ka Allah lumpat ka langit atawa ka bumi bi ilahiyatihid dawahir paingan aya langit atuh gitu. Oh, iya langit atau dienan Allah, dan apal Allah na. Jadi Allah heula anu kapangi. Pas ningali langit teh Allah we. Tapi ningali ketuhanan Allah na teh dina eta langit teh sabab Allah geus dimusyahadakeun ka eta jalma. Pantesan aya langit, pantesan aya bumi. Dan bogo atau Allah. Jadi timbul ningali langit teh kadua tina sanggeus musyahadah ka Allah lempar langsung ke langit langsung bi ilahiyatihid dawahir karena ketuhananana segala anu dohir aya wa tahaqqut bi ahadiyati qulubi wasarair langsung menyatakan ketunggalanana Allah teh dina hate tertanam wasari jeung pirang-pirang rahasia. Nah eta sebenarnya mah ieu posisi antara trofi jeung tadali jeung nu kamari keneh sebenarnya mah langsung akromaka geus ngamuliakeun Allah bi karomatin salasin ku pirang-pirang kemuliaan anu tilu
jalaka ngajadikeun Allah kanjen dakiron anu eling lahu ka Allah. Walau lapadluhu lamun mantaya ari padila ari padolna Allah dalam takun malaya eta ahlan ahli. Tam takun malaya anjeun eta ahlan ahli lijriyani dzikrihi karena berjalanna eling ka Allah alaika kanjen. Wajala nomor 2 ngajadikeun Allah kanjen madkuron anu disebut bihi kalawan nyebut Allah. Tidak haqqaqa karena netepkeun Allah nisbatahu kana nisbatna Allah ladaika sandingan anjeun. Wajalaka nomor 3 ngajadikeun Allah kanjen madkuron anu disebut indahu mungguh Allah. Patamma mangka nyempurnakeun Allah nikmat karena nikmatna Allah alaika ka anjeun. Jadi dina hikmah nu ieu mah jelema teh kabagi 3. Dina segi Allah memberikan kemuliaan. Akramaka geus ngamuliakeun Allah ka anjeun hiji. Akramaka geus ngamuliakeun Allah ka anjeun bi karomatin salasin ku pirang-pirang 3 kamuliaan. Jelema kabagi 3. Jalaka ngajadikeun Allah ka anjeun dakiron anu menyebut nama Allah. Jadi jelema teh ingat we ka Allah baik segi lisan maupun secara hati atawa dua-duana bareng. Tah sedengkeun walau lapadluhu lamun mah andai kata teu aya padol Allah lam takun maka aya anjeun eta ahlan jadi ahli lijriyani dzikrihi kana berjalana eling ka Allah alaika keur anjeun. Hiji tah. Jadi di saat seseorang eling ka Allah, ingat ka Allah baik dina hati maupun dina lisan, itu satu pertanda bahwa Allah geus ngamuliakeun ka eta jalma. Sabab naon? Lamun mah andai kata eueuh padahal Allah si jalma eta mah mungkin eling. Da secara hakikat elingna si jalma dielingkeun ku Allah. Tu elingna si jalma ditelingkeun ku Allah. Lalu kembalikan nikmat anu pengubati Allah, bukan hiji nikmatan. Moal aya bandingan nah Allah geus nyibakeun ka jalma sebagai orang anu selalu ingat ka Allah. Tah eta ingatna si jalma ka Allah teh atas dasar padol padila Allah. Dalam nawa padila Allah mah mungkin. Dah hiji wajalaka kadua golongan jalma teh dijadikeun ku Allah teh madkuron terkenal bihi ku sabab ingat ka Allah. Naon in haqqaqa nisbatuhu ladaika karena netepkeun Allah nisbatna Allah ladaika bisa deketin anjeun. Jalma teh selalu menyebut Allah, jalma teh selalu ingat ke Allah, ngaku Allah selalu bisa dikenalkan, jadi madkuron selalu dikenal. Nah, itu maka jadi terkenal itu si jalma teh baik di makhluk maupun cek Allah, karena netepkeun Allah kana nisbatna Allah bisa deketin manehanana. Jadi pangna loba nyebut si eta teh da loba inget ka Allah gitu. Model popularitas seseorang kan aya anu sa RT, sa RW, sa kelurahan gitu we. Kalau nanyakeun si eta di lembur eta aya nu apa layan kitu, salemur teh wauheun kabeh ka jelema eta gitu. Aya jelema teh lamun nanyakeun tong beroning di lembur eta.
di kecamatan eta we ngaran eta pasti eta. Naon sababna dikenal ku Allah, dikenal ku makhluk, Allah sengaja madkuron bihi dijadikan anasa sejelma jadi seorang popularitas, dijadikan jelma seorang populer, dijadikan seorang anu terkenal bihi ku sabab dirina ingat ke Allah. Iddahat kok netepkeun Allah nisbatahu ladaika nisbatna Allah disedekeukeun anjeun disedekeukeun manehna. Kedua, wajala kana markatilu Allah ngajadikeun ka anjeun madkuran terkenal indahu munggu Allah. Ujulema mah teu nyaho sebiasa nawe kadang-kadang tong beroneng tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Salamur ge aya nu wauh aya nu teu eta teh. Tapi mah madkuran indahu cek Allah mah terkenal. Patam mama manggagas nyampurna Allah nikmatahu alaika. Di saat ku Allah dikenal ku manusia itu eta teh panggung alus-alusna jeung pangkas sampurna-sampurnaanana nikmat anu dibikeun ti Allah ka eta jalma. Mun dina wali mastur ya. Tong beroning batur dirina ge teu nyaho bahwa manehanna wali. Aya nu nyebut wali kabur gitu. Jadi dimasturkeun ku Allah, dimadkurkeun ku Allah. Nu penting mah rek madkur rek mastur sakersaning Allah. Anu terkenal ku Allah nyalu. Mastur sudah terkenal ku Allah halus. Ulah sok miheulaan kepastian jeung ketentuan Allah. Geus puguh ku Allah teh ditangtukeun jadi mastur ayo hoyong madkur. Ku Allah ditangtukeun jadi madkur hayo hayang susulumputan mah bisa. Sudah mesti nyumput di mana-mana ge geus kudu terkenal mah terkenal. Tah eta hikmah. Anu sambung nama nu mastur gitu enan. Nah, di saat mastur cek Allah terkenal ku jelema henteu ta eta mah patamma nikmatuhu pang sampurnana nikmatna Allah alaika anu dibikeun ka eta jalma. Hatina lain alus mastur daripada madkur lain. Ngan di saat jelema dijadikan seorang mastur ta eta mastur anu keuna ka eta jalma pang gede-gedenan nikmat ka eta jalma.